Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langkung tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat miwah salam mugi sareng dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap ka kulawargana, sahabatna, ka urang sadaya salaku umatna. Bapa miwah ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika deudeuh. Dina kasempatan ieu sim kuring bade medarkeun biantara kabudayaan Sunda. Kabudayaan Sunda mangrupakeun salah sahiji kabudayaan anu pangsepuhna di Indonesia. Kabudayaan Sunda ngagaduhan seueur kasenian, salah sahijina aya kasenian anu kusim kuring dipikaresep nyaeta wayang. Biantara kitu sim kuring bade medarkeun sakedik anu kusim kuring apal tina wayang. Wayang mangrupa bentuk teater hayat anu populer pisan. Masarakat mideng ngahubungkeun kecap wayang jeung bayang. Dumasar kana nampilkeunana mangrupa kalangkang wayang dina layar. Di wewengkon Tatar Sunda nu pangpopulerna mah wayang golek. Wayang golek teh awit kasongor ti Jawa Barat sakitar abad ka-17. Di zaman ayeuna mah wayang golek teh sok dijadikeun tontonan rakyat anu fungsina rupa-rupa bisa spiritual oge miwah. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, ukur sakitu anu kusim kuring sanggakeun kirang lebihna neda dihapunten bilih aya cariosan anu lepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.